Oh azama alal kufri godan atawa ngazam si jelema kana kufur isukan misalna lah isukan aing mah dek asup Kristen bae kuari keneh naudzubillah min atawa nalekeun kana hiji perkara aing mah lamun bebene aing datang poe isukan ka dieu aing deuk asup Kristen kuari keneh asup Kristen geus kafir teh masyaallah ya loba nu naklek-naklekeun kitu tah di dieu aya budak harita naklekkeun lantaran susah bae cek ngeuneuh lamun aing susah bae paeh pemajikanna bikamna teh paeh aju nyana ngomong lamun aing kawin deui aju susah bae aing dek asup Islam tapi lamun aing kawin deui kemudian sugih aing mah moal ku Allah dibere kawin deui aju sugih dasar teu boga hidayah teu dibere hidayah ku Allah tetep we budak gua ini mah lamun aing kawin deui geus aing malah pokona mah dek asup Kristen atau budak kafir harita keneh teu kudu isuk-isuk deui teu kudu kawin-kawin deui harita keneh langsung kufur kudu maca 2 kalimat syahadat siga dek ngazam kufur kuari jelas ngazam kufur isukan ngazam ieu ngazam beda jeung niat ngazam ngazam sejak kupur isukan atuh geus kuari keneh kupur ngazam kupur bulan hareup kuari keneh geus kufur si ade ataro dadapihi atawa nyana aya dina kamangmangan tina kupurna tetep dibalikeun dina Islamna geus sarua bae ari aing si Islam aing nu sabenerna mah ieu Islam aing kitu Islam apa kufur antara Islam jeung kufur atawa nyana mangmang dina kakufuranna kufur sing ade ya uzam azam mentak Kanjeng Nabi mere konsep ka urang supaya stabil jaddidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman kumaca la ilaha illallah 3 kali dah salat talqin dikit tarik napas ilaha illallah ilaha illallah ilaha illallah beres tuh terus acara dek dilobakeun mah enggak bae ayo sadekna urang ngan ka dituna nu biasa bae la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wal pilul mukaffiratu ku ari pagawean anu ngufurkeun ku pagawean eta teh jadi kufur macam madahu suatu pagawean lunga haja-haja nyana istihzaan sorihan istihza ngaheureuy ngahina-hina ngageuh-geuh kana agama jelema boga pagawean ngaheureuy-heureuy agama jelema boga pagawean ngaleceh-lecehkeun agama jelema boga pagawean ngahinakeun agama eta pagawean ngalecehkeun agama ngaheureuikeun agama kufur teh masyaallah sing ade agama urang ulah sok dileceh-leceh atawa juhudan lahu juhudan teh angas teu percaya ka agama Islam atuh sarua di antara contohna kail qaim musafin bi qadratin ngalungkeun Quran ka tempat anu kotor
boga pagawean ngalungkeun Quran ka kocomberan, Quran dialungkeun ka kocomberan. Ieu pagawean anu ngupurkeun kudu baca 2 kalimat syahadat. Cing hade Quran mah kudu dimomoy, dimulya-mulya Quran, ulah dihina-hina. Ulah Quran mah tah urang malangkeun Quran termasuk bismillahirrahmanirrahim. Mantap lamun urang nyeun surat undang kula geus sababaraha kali ulah sok di bismillahan. Ulah surat undang teh ulah lamun endek terjemahanna be dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oh masalah tah mah lain Quran tah mah bahasa urang. Tapi bismillahirrahmanirrahim make Arab bismillahirrahmanirrahim sapira surat undang geus dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atawa bismillahna ditulis pakai bahasa urang, bismillahirrahmanirrahim pakai bahasa Latin lain Arab. Lain Quran sebab Quran mah inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Ketika ditulis lain pakai bahasa Arab lain Quran. Ya Quran mah bahasa Arab. Ditulis ada lagi Arab. Terus lamun ditulis pakai bahasa urang Latin lain apa kos gitu geus bisa dicekel kudu teu boga wudu. Ditulis Quran make bahasa Latin, tulisan Latin lain Quran. Sanajan aya nu ngaikhtilafkeun tetep Quran mu'tamadna tetep lain. Ya. Jadi Quran teh sing hade ulah sok dibalangkeun. Ayat ke bismillah ke komo sa Quran mah mun urang malangkeun Al-Qur'anul Karim ka kocomberan ka tempat-tempat anu kotor nu dianggap hina kafir urang. Na'udzubillah min kecuali lain istihza. Lain istihza, lain ngaheureukeun, lain ngahinakeun, lain. Contoh, urang keur nyekelan Quran, kemudian aya kafir. Lamun urang nyekelan Quran, Quran dicekelan bae ieu bisa direbut ku kafir. Sedangkan Quran mah teu meunang kan direbut ku kafir. Quran mah kan teu meunang dibikeun ka kafir untuk menyelamatkan Al-Qur'an. Eueuh deui kecuali balangkeun ku urang ka kocomeran, dibalangkeun ku urang ka kitu nu kotor. Ieu mah nyalametkeun daripada ku kafir, lain istihza teu jadi kufur tah mah kos kitu mah. Oh, masyaallah. Mantap jelas. Sujudin linsanamin, sujud ka berhala. Kafir. Aya patung di dinya. Dijieun tina batu bacan. Hejo batu bacan. Kemari mah mahal geus murah di batu bacan. Jugu nyana datang brak we sujud eta ge sarua jelas sujud ka makhluk, sujud ka batu, sujud ka kayu, sujud ka berhala atau otomatis kufur. Kumaha lamun nyalametkeun diri urang keur peperangan atawa urang nyerang ka daerah kafir, kemudian urang tertangkap ku kafir dibawa ke gereja, di jero hati mah tetep la ilaha illallah di jero hati. Ya tugas cek Amerika harus sujud kepada berhala, kalau tidak sujud tembak mati untuk menyelamatkan diri. Ieu mah lantaran dipaksa, lain hayang sorangan, dipaksa ieu mah nyalamatkeun diri brek milu sujud jeung batur padahal di jero hatna mah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teh pangeran wajib semangnya Allah. Eta mah sujud zahir mah teu masalah tah kos kitu mah. Eueuh masalah. Jadi sujud ka patung teh nyalametkeun diri. Kos kamari
waktu orang haul aya Syekh Abdul Aziz di Amerika nyana cerita saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam maka jadi pusat perhatian untuk menyelamatkan lantaran di paranggilan ku negara tetap pakai salib. Ketika keluar salib dipakai, jadi pakai salib. Padahal di jero nama la ilaha illallah. Salib teh jang sakadar menyelamatkan diri. Ribuan orang Amerika nu marake salib zahirna hungkul lantaran eta mah kapan Darul Haram. Negara kafir meles-meles. Nah ieu nyelamatkeun diri. Ketika saliban dipanggil, dipersulit. Tina ngaran baik ngaran. Lamun berbau Islam di Amerika dipersulit. Ngaran, urang ke Amerika, turun di bandara Amerika. Nah, ngaranna dideuleng ke di ditu teh barang dideuleng ngaranna ieu ngaranna Abdul Hamid. Wow, angel diproses. Mukmin, soleh, angel. Baba mun bangsa kos kitu mengarana Yohanes. Cepat teman. Masuk. Joni masuk. Joni gara-gara cepet teman Joni ge. Nah, bangsa ngaran nulain Islam cepet. Asal ngaran Islam diproses lila. Kuari teh kos kitu. Lain lila sajam 2 jam bisa sapoe. Antak ulah hari teh betah ge. Waduh, di Amerika eta kos kitu tah. Prosesnya kebal nges bung dede aing ka ditu lah emang gerah ka ditu encan cenah tuh ya nah sujud ka berhala tapi nyalametkeun diri lantaran keur peperangan atawa lantaran urang aya di Darul Haram nah eta kos kitu mah teu masalah. Lamun tepugu tekaru urang kuari sujud boro-boro aya berhala sanajan ujug-ujug sujud gitu meunang urang teu meunang ujug-ujug sujud gitu teu meunang mantak-mantak salat ulah sok aju sujud bae eta cenah sujud syukur aya aturanna sujud syukur ge boga nikmat naon teu hayoh bae teu bagus teh bagi jelema-jelema nu teu bisa bersyukur geus teu kudu make sujud sok aya jelema keur diuk datang brak basujud sujud batu menang pake lalagaan aya ge di jero salat kedua sujud tilawat tilu sujud syukur salian teh eta mah ulah aya sujud-sujudan sangkilang di jero masjid datang brak basujud ulah motifna naon tuh ya ulah sok ilueuneun teu bagus ilueuneun aduh masyaallah karim ya ulah sok ilueuneun sebab ilueuneun mah kena teu beres jeung lamun nanya kudu nyaho teu meunang sailu-iluna jeung lamun urang teu nyaho nanya teu meunang sailu-iluna urang teu nyaho ya soal sujud tanya kan nyaho kiai nanya ustad nyaho mun sujud syukur kumaha, sujud tilawat kumaha. Jadi ulah sabrak-brak sujud teu lamun urang teu nyaho nanyana kudu kanu nyaho. Lamun nanya kanu teu nyaho brabe. Brabe nanya kanu teu nyaho mah kos urang Arab. Urang Arab balanja ka toko Cina. Beres balanja cak Cina teh kamsia hayya. Gitu kan? Itu tenang bae urang Arab. Kalem bae nya terus naik beca. Nyana mikiran beda orang Arab. Orang Arab depan di Indonesia aya kamsia sakana. Biasanya kan terima kasih, jangan nyawa terima kasih man syukran. Atau terima kasih kamsia. Nanya nyana ka tukang beca. Bang. Tadi saya belanja di situ di toko. Terus ada apa, Tuan? Orang Arab. Itu habis belanja kata dia kamsia, apa itu artinya kamsia? Kamsia itu jelek. Jelek, iya. Balik lagi sono. Ke tukang beca, balik lagi sono ke toko. Putarkan deui ku tukang beca. Kok, sini lu kok. Mana istri kamu? Enci kamu sini. Anak kamu, engkong kamu sini. Ada apa Tuan? Sini. Lu sini. Sinya mana? Engkongnya mana?
anak dan cucu semua dibariskan punyana, dibariskan singko sinci bapak kolotna bapakna anak incu. Ada apa ini kata singko? Lu macem-macem sama gua cek orang Arab. Lu kok enci bapak lu engkong lu anak lu dan cucu kamu semuanya kamsia. Pandir belon eta coba ayo. Cak singko nanaonan eta. Gara-gara lu aja kan teu nyaho. Geus naik beca deui gua udah puas cek ngana teh. Aduh, cak teh mah kamsia naon meureun. Atuh tinggal singko we nyengir we. Masyaallah, cek singko cuma segitu doang cek jangan teh. Cuma ngatain kamsia doang. Geus datang mah ka ditu ka imahna, nanya kanu bener. Sini. Gua habis marah dari sama ke singko. Emang kenapa? Kamsia apa sih? Kamsia mah terima kasih. Hah? Apa? Terima kasih. Jelek kali. Terima kasih. Budak tukang beca tuh. Goblok. Ya, atau terima kasih mah bener. Atau gua udah kamsiahin semua gitu. Eta gara-gara nanya kadu teu nyaho blon. Hendak nanya kadu nyaho. Tuh, tungtung nama di kamsiahan we. Cek urang Arab teh aing moal balajan jadi gadinya isin aing. Atuh geus dicarekan Pak. Lu kok enci engkong semua dia anak cucu semuanya kamsia puas dah lu. Orang kan terima kasih kamsia. Paigan singko teu marah. Eta gara-gara nanya ka tukang beca. Tuh tukang beca nyaho naon? Nya namanya balak genep ya tukang beca mah. Ulah sok pake tatanya tukang beca tuh. Menang tuh menang nya mah main gapleh we tukang beca. Eta bloon tukang beca eta. Masya Allah. Asyamsin atawa sujudna kapan non poe Shinto Jepang. Nyana batu menang aya nu herang-herang aya sinar-sinar dianggap di mana aya sinar disitulah ada Tuhan. Jepang aku situ Shinto mah. Matahari itulah Tuhan. Bulan itulah Tuhan. Nu herang-herang banyak lamari herang ini Tuhan. Sepatu tata dina jore disemir jadi herang. Ini Tuhan. Tolol Jepang. Pipi awewe herang ini Tuhan. Jepang. Nailah sujud ka berhala, sujud ka makhluk, sujud ka jelema, sujud ka kayu, sujud ka berbagai-bagai, termasuk sujud ka panon poe. Kufur. Na'udzubillah min dzalik. Wala tasihu wallahu a'lam.